Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngedongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngebantu ngejara carios parawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basa jan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin, dilalancarekeun sagala rubinanya tong hilap dirojong, ditaroyalan tombol sukrep. Atuh mangga nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaterasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Sabada bahajahar jeung Mas Ato Arinit atuh Prawira jeung Mang Jahid oge kura-giru we arasup deui ka jero imah. Bioneng jeung Nyi Asih teh mani bunga. Da teh labadegana juragan Soji teh geus bisa diungkulan. Hebat Akang Duaan teh mampu ngungkulan Bahjahar jeung Mas Ato. Kapan eta teh dua jawar kepercayaan juragan Soji. Pokona mah duana teh geus bisa diungkulan nih ku Akang Duaan. Geus diwarahkeun. Sina bebeja kadununganana ngarah ulah kumawani deui ngaganggu Nyi Asih. Tembal Mang Jahid bari katempo. Manidangah diukna oge tagap naker jiga satria anu tas menang perang bae. Sedengkeun ari Prawira mah kalem we. Bari katempo ukur mesem. Regedeg ayeuna mah pasti eta duanana teh bakal bebeja ngadu kadununganana. Mugia bae bos si Soji, bos si Sarkam teh geus mangga ganggu deui kapun anak. Nya mudah-mudahan we atuh mah. Maranehna teh moal kumawantun deui. Sakali deui abi nganuhunkeun pisan tetela Mang sareng Kang Wira teh. Sakitu belana geuning. Sami-sami Nyi, Akang Duaan mung diparengkeun we kedah tiasa melaan. Kedah tiasa nang tayungan. Sadayana teu leupas tina karsana anu maha kawasa. Tukitna tos sakadahana. Urang ngucap syukur. Urang sadaya teh masih keneh aya dina panang tayungan mantenah. Mudah-mudahan bae atuh kapayuna. Eta juragan Soji sareng si Sarkam teh teu kumawantun ngaganggu deui ka Nyai. Kitu kaayaan di imahna Nyi Asih teh. Keun tunang ngeunaan Prawira jeung Mang Jahid ayeuna mah urang caturkeun deui atuh anu duaan. Utaya lianti Bahjahar jeung Mas Ato. Duana teh kiwari teh geus balik we ka imahna juragan Soji. Satepina ka imahna juragan Soji laju bebeja lamun pagaweana teh geus gagal. Duana teu mampu ngungkulan Mang Jahid jeung Prawira. Anu teteh lah tingkat pangabisana teh lain bantrak-bantrakeun. Gan Soji jeung Den Sarkam teh atuh manihan jalunaker. Tapi dalah di kumaha cenah. Jalma kapercayaanana sasat jawara nu diandalkeun teh henteu mampu ngarengsekeun pasualan. Itu gan terus terang abdi duaan teh sanggem. Eta dua urang jalma teh sanes lawaneun jisim abdi, sanes betandingan jisim abdi duaan. Nya teu sangka maraneh duaan teh bakal eleh jajaten. Kami masih keneh jang jaya. Kapan maraneh duaan teh boga pangabisaan luar biasa. Iya laras juragan sadaya daya rumaos. Jisim abdi duaan teh parantos kateteleh jajaten malihan mah parantos sategah pola. Namung taya hasilna taya hartina. Kalah ka cilaka we tuh si Ato madugi kayeuna ge karaos keneh. Nyerieun eta manukna teh juragan. Leres pisan juragan manuk ngabdi celaka dugi ka ngayeuna masih keneh nyuri. Eta atuh dipencet setarikna ku si Jahid. Oi aya kulenger eta jelema teh. Ngaran si Jahid teh tarung bet pencet-pencet kana manuk sagala rupa. Cuman juragan eta si Jahid teh jelema gelo. Jelema bahaya. Pama kitu maka desarkam. Sia ulah ngaganggu deui Nyi Asih bahaya.
Kumaha lamun urang teh cilaka? Wangkaning eta jelema nu ngaran si Jahid teh sakitu lenggerna. Buguh ge kitu bah. Eta jelema nu ngaran si Jahid teh lenger. Dasar jelema gelo. Kapan sarua bah. Manuk Sarkam oge jadi korban. Tingku naon teh jelema teh tah. Aya ku telenges-telenges teuing. Tarung teh ngincer-ngincer kana manuk wae. Cumoon den ku kituna daripada cilaka. Langkung sae ulah kumawantun teh ngaganggu Nyi Asih. Mending milari awewe sejen. Nyalah mas, daripada cilaka mah leuwih hade ge kitu. Leuwih hade ulah maksakeun kahayang udag-udag si Asih. Mendingan yangan awe sejen. Gitu cenah cek eta Den Sarkam teh. Ti harita bohgan soji boh Den Sarkam. Geus nekadkeun moal arek ngaganggu atawa ngagunasi ka Nyi Asih. Moal arek maksakeun deui kahayangna. Mitra kaum dahangu, Prawira jeung Mang Jahid teh teu lila caricing di imahna Nyi Asih teh. Kira-kira wancilingsir, duanana teh geus neruskeun deui we lampahna. Kocapkeun duanana teh kiwari geus aya di salah sahiji jalan. Eta jalan teh mangrupakeun jalan satapak anu jauh ka itu ka dieu. Bari leumpang teh diselang we ku bari ngobrol. Alah Jang, jalan nu disorang teh masih kene jauh jika namanya ka Pilemuran. Lantaran can katingali tanda-tanda aya lembur. Wabah urang teh kapentingan di jalan ye. Enya Mang, can katingali aya tanda-tanda Pilemuran. Nah mamang apa ieu wewengkon teh? Nyaeta teu apa Jang? Boa-boa urang teh geus salah jalan ye. Bisa jadi urang teh geus kasasar. Anu dituju teh lain ka Pilemuran tapi ka Pileuweungan ye. Menawi teh Mang apa jalanna? Bor abdi nuturkeun. Da saur Mang teh kapan mengkoal kakatuhu. Enya Jang, uet eta mah ukur tebak-tebakan Mang Gungkul. Margi kapan kasauran Ujang oge? Lengkah anu sae teh kedah dikawitan ku suku anu katuhu. Nya Mang teh mengkoal kakatuhu we Jang. Eta mah benten deui atuh Mang. Perkawis nempuh jalan mah kedah uninga kedah apa kanu ditujuna. Teu gumantung ka kenca sareng kakatuhu. Tapi nu utami mah terang jalanna apa tujuanana. Kumaha lamun ieu teh jalan nu berasna ka leuweung panginten tos di luar tujuan urang ye. Alah nya Jang leres oge nya. Tetela Mang teh geus salah dina ngamaknaan. Rumasa pamikiran Mang teh ukur salancar ye. Sok padahal leres. Nuju jalan teh kudu apal ka kana jalana. Kudu puguh lah tujuanana. Teu naon Mang. Ieu janten pelajaran. Urang uih deui we ayeuna mah. Jelas anu dituju teh rupina mah sanes Pilemuran tapi ka Pileuweungan. Nya Jang, alah batu kuahan teu urang teh jadi kasasar kieu. Tos kabayang we ku Mang lamun diteraskeun oge pasti bakal dugi ka Pileuweungan wangkaning. Bakal nyorang peuting bakal warurat bakal ripuh. Nya Mang, anu namina kasasar mah kitu tangtos bakal ripuh. Teu jaga-jaga teuing kapan. Di dunya oge anu kasasar jalan mah pasti bakal kabayang ripuhna, kabayang kasiksana. Komo kasasar jaga. Teu apal jalan pangbalikan, teu apal jalan mulih ka jati mulang ka asal. Bakal leuwih cilaka, ripuhna taya batas wangeunna Mang. Alah Jang. Nya, bener pisan Jang. Ieu teh janten pelajaran ye keur Mang mah tetela. Perkara nangtoskeun jalan teh kedah aku yakin kedah uninga sagarupina. Ulah dumasar kana rarasaan panginten. Ulah dumasar kana ecek beja jeung saurna. Bener pisan. Sagarupa oge kedah tauhid heula. Kedah uninga heula. Kitu kasauran mamaajengan mah. Mang Jahid atuh unggut-unggutan. Duanana teh kebat baralik di we mapai jalan anu mimiti. Basa mangihan jalan cagak. Nyata dua pengkolan. Laju wae manehna teh baralik deui atuh kiwari memengkol ka lebah kenca. Mapai eta jalan dipiri ku sora jangkrik, dijajab ku sora cari cangkas. Di kajauhan kadenge hawar-hawar sora kohkol anu ditakol. Ugue atuh duanana teh mani curinghak. Alah tos magrib Jang.
Jelas kakuping suara kokor ditakol pasti eta teh ti lemur. Leres mang. Telepat. Tangtos eta teh suara kokor ti lemur. Netelakeun tos waktosna magrib. Ayo urang saenggahna ngarah kabujeng netepan berjamaah. Duanana teh atuh kuda kiru we muru ka eta sumber sora rek ngajugjug ka pilemburan teu sirikna mah bari lulumpatan. Teteh lah teh jauh ti eta jalan teh beras ka hiji lembur. Suhunan imah geus katempo rentul. Dugi oge geuning mang. Ayo urang katajuk tuh mang. Terus katingal ti dieu. Nya ayo jang. Itu geuning tajukna teh tuh. Prawira jeung Mang Jahit teh laju we atuh ngajugjug ka tajuk. Kayaan di tajuk teh sepi acan loba jamaah. Atuh Prawira jeung Mang Jahit teh mani kaget. Nah kamaranan cenah. Tapi handeu loba catur laju we atuh abdas bebersih heula. Sabadareng se abdas duanana teh arasup ka jero tajuk. Di jero kasampak aya saurang lalaki anu geus aya umuran nyata aki-aki nu geus kolot. Jika anu keur nungguan we, da eta atuh acan ngamimitian netepanana. Basa ngadenge aya nu asup si aki teh laju ngaliuk. Tuluy melong jika anu kaget. Nah saha cenah eta do urang jalma teh jelas lain batur salembureun. Oh, ada jugan teh jang ajun saha ujang duaan teh. Ngaran kuring Jahit ki, tak ieu batur kuring ngaranna teh Prawira. Kenah saha eta ajun teh ki? Iye, nusok biasa jadi imam jang di dieu. Ukur jang ajun jeung agi. Anu biasa netepan barajamaah dieu tajuk mah. Oh, kamana tuh jang ajun teh? Alah, tenang ki. Saupami aya imam mah tak ieu jang Prawira ya. Anu payus janten imam anjeunna teh wadalan pasantren tidak Darul Hikmah ki. Wah, jadi si Ujang teh santri. Oh, kabeneran atuh sok jang majeng. Urang netepan berjamaah we nungguan si Ajun mah nyalami. Duka pere meureunan. Saya nama manggawe atuh Aki ti Payun. Aki janten imam. Iye, Aki mah teu bisa jang. Balelo. Sok we Ujang jadi imam sok majeng jang. Tetarang ke atuh. Laju we atuh Mang Jahit teh komat reng sekomat. Prawira maju ka hareup. Iwari geus aya di paimbaran derowe ngimamahan netepan berjamaah di eta tajuk. Si Aki anu ngamamu mani kata haji. Tetela bacaan teh mani pasihat lagamna mani ngeunah ngalageunna. Geunahna keur kadengena. Reng senetepan laju atuh wiridan jeung zikir. Kayan tajuk teh jadi haneuteun sok sanajan jamaahna teh ukur tiluan. Reng sedikir memeh nungguan waktuna isya. Tiluan teh laju ngobrol ngaler ngidul. Prawira hayang nyaho ngeunaan kaayaan di eta lembur jeung hayang nyaho saha atuh eta si Aki teh. Punten ki. Nah, saha jenengan Aki teh? Oh, hampura Ujang Aki teh acan ngawanohkeun dirinya. Hihihi. Ngaran Aki teh Sueb jang. Janten Aki teh Aki Sueb. Mun Aki Sueb. Nah, kamaran Aki nu sanesna teu ngiring netepan berjamaah. Malihan mah tadi pami telepat saur Aki ukur jang Ajun unggul. Anu sok netepan sareng-sareng Aki teh di tajuk. Iye, buku ge pangeusi lembur teh jang sarionon. Sarionon ku ancaman si Walingit. Nya. Anu ngancam ka urang dieu sing saha anu ngajalankeun syariat agama ngalaksanakeun kewajiban. Tinang tu bakal cilaka. Jadi kalobana mah urang dieu teh nurut we tumut kana parentah eta si Walingit. Kitu kutan teh. Nah saha eta Walingit teh Aki. Wah, eta si Walingit teh atawa Nini Walingit. Dukun jang, dukun sakti di lembur mah. Nah si Walingit mah ti gadis keneh oge geus boga keahlian kana ilmu sihir. Sasat neruskeun tabak lajak babana. Oh, ngan bae. Leuwih sasar eta si Walingit mah. Buat nyarek ngajalankeun kewajiban sagarupa ka urang dieu.
Janten eta nini walingit teh dukunnya. Laras jang dukun. Naon margina bet ngalarang atanapi nyarek urang di supados ulah ngajalankeun syariat agama, ngajalankeun kewajibanana. Iye, duka tingjang. Dasar jelema sasar. Malihan mate sakedik anu narima mamalana. Anu maksa ngalawan oge kalah ka katarajang kasakitane. Mun nepikan ka cilaka. Ti harita sarieun nu sanes mah. Taya nu wantun katajuk. Taya nu wantun ngajalankeun syariat. Ukur aki we jeung jang ajun anu teu sieun teh. Margi hari aki mah langkung sieun ku ngantunkeun kawajiban. Anu langkung ageng mamalana saupami dikantunkeun teh. Keur aki mah teu sieun ku diteluh. Teu sieun ku diwarajit. Asal aya dina jalan anu bener da kitu jang. Sae pami kitu mah. Aki gaduh kayakinan, gaduh pamadegan. Tos sakadahna urang ulah sieun satungtun nincak dina jalan anu lempeng. Tetela eta si nini walingit teh geuningan dukun anu kacida sasarna jang. Nah ilmuna naon tah? Anu dipuhitna ku eta jelema teh bet nepi ka wani nyarek urang dieu ngajalankeun kawajibanana. Tiasa janten ngalap ilmu siluman, muhit ilmu jurig mang. Raraketan rerejengan jeung bangsa jin anu sasar anu kafir. Ku kituna katutup tina kabeneran, katutup ku ilmuna. Lain jadi cacaang atau obor bikin kehidupan, tapi jadi poek. Geus hanteu wajar. Kudu sagancang digeingkeun kitu mamang supaya ngalepaskeun eta ilmu anu dipuhitna, anu mawa kana jalan anu sasar. Nya jang eta nini teh kudu sagancangna ditindak ya. Jelema kitu mah udah diantepkeun. Ngan bae meureun urang teh ulah gagabah ya, bisi matil. Leuheung keneh nyang hareupan para jawara mang mah teu sieun. Ari ngalawan dukun anu boga ilmu telu, ilmu tenung mah ilmu gaib. Terus terang mang mah teu bisa nanaon jang. Sami mang, abi oge teu tiasa nanaon. Namung saeutik gedena parantos dipaparin ilmuna ku mamaajengan kanggo mayunan ilmu anu kararitu. Nya mudah-mudahan we atuh pasualan di ieu lembur teh tiasa direngsekeun. Eta jalmi nu ngaran nini walingit tiasa disadarkeun. Urang dia tiasa ngajalankeun deui kawajibanana. Agi ngiring binga saupama si Ujang arek ngabantos kana kasusah urang dieu. Sumuhun. Eta si walingit teh kudu aya nu nindak jang. Namun salami ieu mah urang dieu teh aya anu wantuneun. Tenang Ki. Pokona mah ieu jang Prawira pasti bakal ngabantos ngarengsekeun pasualan di ieu lembur. Eta nini anu ngaran si walingit teh kudu sagancangna ditindak. Kudu segancang disadarkeun ulah nepikeun kasasar terus nyasar-nyasarkeun batur. Kitu cenah pangna di eta lembur. Eueuh anu daraek datang ka tajuk pikeun ngajalankeun ibadah kulantaran dicarek ku saurang dukun anu ngaran nini walingit. Prawira nekadekeun kudu sagancangna cenah ngarabantuan kasusah urang dinya. Eta jalma nu ngaran nini walingit teh kudu sagancangna disadarkeun we, kudu sagancangna ditindak ngarahan teu ngahalang-halang ka urang dinya pikeun ngajalankeun kawajibanana. Sabada wanci sa laju we atuh tiluanna teh ngajalankeun deui netepan Isa barajamaah. Rengse netepan Isa diajakan ku eta Aki Sueb teh pikeun ka imahna we. Prawira jeung Mang Jahit teh kiwari ke Lembang rek muru ka imahna Aki Sueb. Ngan bae memeh ka imahna Aki Sueb. Aki Sueb teh panasaran hayang neang heula si Ajun. Lantaranna cenah ta si Ajun teh eueuh datang ka masjid. Dek dilongok we nah kunaon. Barang tepi ka imahna si Ajun. Kukuhe pikeun Aki Sueb teh mani kaget kulantaran eta si Ajun teh katempo mani ripuh kayana teh. Kawas-kawas anu keur nandangan kasakit. Jadi kering Ujang teh ieu teh. Nya bah. Alah, teu kuat ieu. Ieu cangkeng nyeri bah. Alah, asa ditojosan ku jarum. Asa ditojosan ku jara puguh ge ieu.
Leuh, leuh, teu kaduga hudang-hudang acan. Ai na tas naon atuh Jang? Nah tas barang gawe berat dari berang teh. Nyaeta teu kunaon bah. Teu tasna naon. Ngan bae basa rek indit ka tajug. Dak dumadak we. Ye, nyeri kieu ye. Puguh we atuh Aki Suem teh mani kaget na kunaon cenah eta Jang Ajun teh. Prawira jeung Mang Jahid ge sarua atuh merhatikeun ka eta Jang Ajun. Pikeun prawira mah anu panon batina teh seukeut. Bisa apa lamun eta kasakit teh lain kasakit biasa, tapi kasakit aneh. Jeunan manusia anu boga ilmu sihir atawa ilmu teluh. Rupina eta kasakit teh sanes kasakit biasa. Punten. Urang parios selaku jisim abdi ye. Jang Ajun teh laju dipariksa teh lah bener. Kasakit Jang Ajun teh lain kasakit biasa. Laju atuh ku eta prawira teh diubaran. Sapada diubaran na teh lah bener. Kiwari Jang Ajun teh geus cager deui we. Teu sakara-kara puguh we atuh Jang Ajun teh mani bunga. Ngan bae jadi reuwas. Bisa jadi eta kasakitna teh aya hubunganna jeung Nini Walingit. Kumaha? Nah ayeuna parantos teu karaos nyeri. Nya, ayeuna mah geus teu karaos nyeri Kang. Aduh nuhun pisan ye. Tetena geuning akang teh tiasa ngaladongan. Keur dipareng we. Kenging pangrijabah ridho ti mantena. Nya syukur Jang ari geus jagur mah. Poa-poa kasakit maneh teh pagaweana si Walingit. Nya Ki, bisa jadi ieu teh pagaweana si Nini Walingit. Aya ku kabina-bina teuing sapedah kuring beureun. Sok daek katajug masih keneh ngajalankeun kawajiban. Nya Jang. Mudah-mudahan wae ieu Jang prawira teh bisa ngarengsekeun bajualan dieu lemur. Bisa nyadarkeun si Walingit. Gitu cenah harapan eta Ki Suem teh. Mudah-mudahan wae atuh prawira teh bisa ngarengsekeun pasoalan di eta lembur. Nini Walingit bisa disadarkeun geus hanteu jadi panghalang pikeun urang lembur dina ngajalankeun kawajibanana. Euleuh mitra waktosna geuning parantos nyekapannya. Segala urang tuna jajar carita prawira jawara kodalan pasantren dugi kadik urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun dina saraya paratosanana nya puntenna tina sadaya kakiranganna mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.